najis anjing masih boga kena sifat anu layak dituruti daripada orang ngaku jalma suci teu boga sifat terpuji. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al khamisu ari nomor kalimana nyaeta tentang najis. Kalbun nyaeta anjing. Mun ka daerah kulon mah dog sebutna. Durang mah anjing. Kadang aya nyinyir anu tegas. Mun nyinyir mah anjing, nyinyir. Walau mualiman sanajan anjingna geus eceus, geus meunang ngajar, geus terlatih, tetep teu matak ngaleungitkeun karena derajat kana di sanana. Sajan najisna anjingna anjing geus terlatih oge. Nya, sing anjing pitbull, anjing mahal, anjing mah tetep najis tetep. Sanajan eta anjing geus terlatih pikeun moro, pikeun ayeuna ngajaga buruang, ngajaga kebon dan lain sebagainya. Hikmatun ari ieu eta hiji hikmah. Fil kalbi asaru isolin, anjing ngabogaan 10 tingkah, 10 kalakuan mahmudatun anu terpuji. Anjing teh boga 10 sifat terpuji. Anu mana yang bagi lil mumini Allah yakhluwa minha. Perlu ke orang mukmin, ke jalma mukmin ulah sepi tina sifat eta. Maksudna kunurutan sifat anjing. Kudu boga ka sifat anjing anu 10. Sanajis anjing boga kene sifat terpuji 10. Turutan urang jalma mukmin. Ya. Mana? Awaluha ari nomor kahijina sifat anjing teh la yazalu jai'an. Anjing selalu lapar. Eueuh ceritana anjing wareg bungkiang beuteungna eueuh. Anjingna sok leutik beuteungna. Eta paribasa lamun leutik beuteung gede kaluhurna beuteung anjingeun disebutna. Tahu anjing mah selalu lapar. Nya tah turutan jalma mukmin wa hadhihi sifatus sholihin, ieu sifat jalma-jalma saleh. Membangga cukup ayeuna ngilangkeun lapar ku teu pika bungkiang wareg, teu pika sagala dihuapkeun, kamardekaan geuning buncanut beuteut herang. Bakal sagala dihuapkeun teh. Teu kitu sifat jalma saleh mah sesuai sifat anjing nyata tuang teh cukup jang sekedar pangabutuh hungkul, teu leuweuhan gitu. Asaniatu ari kaduana si anjing eta layanamu minal laili ila qalilan. Tara sare ti peuting kecuali saeutik anjing misalnya teh. Trapul ti tasisa nepikeun ka subuh sare tara anjing mah. Sakedeung saeutik sarena. Ta turutan jalma mukmin sabab wadihi min sifatil mutahajjidin. Ieu teh sifat-sifatna jalma tukang tahajud. Tukang tahajud mah geus biasa mah udang jam 3 misalkan teh mah. Ditara make alarm deui da pasti inget jam 3 teh. Apa biasa jam sakitu udangna. Atau setengah 3 atau sabuat kacai, sabuat gesat-gesut, sabuat ayeuna ulil. Jam 3 mulai salatna. Jam 3 mulai ta salat teh tadarusna. Pani balik ke jeung sajian anu tara mah tahajud, bengpeng we sare. Jong-jong we ngabongke kerek. Urang mah udang jam 3 teh setengah 3 teh urang tahajud, urang ayeuna munajat ka Allah, barang peta ka Allah. Asal sok tahajud ge anggar salang salat teu beunghar, da urang mah salat mah lain yang kabeungharan salat mah. Nya, cek salat jeung yang kabeungharan. Nya, salat ibadah ibadah ka Allah urang mah gitu. Asali 1 ari nomor katilu sifat anjing laut turida lamun diusiri anjing. Fil yaumi dina sapoena alpamaratin 1000 balik mabaliha an babi sairihi si anjing tara incah ti lawang dunuhanana. Anjing ke di karang syeuh ka itu balik deui
da apa eta dudunganna digebahkeun lumpat balik deui da apa eta ngurusna tah wahdihi min alamati shodiqin ieu teh ciri-ciri jalma anu bener ketika urang ngadoa ka Allah can dijabah henteu kapok urang teh balik deui ngadoa deui can kene wae ngadoa deui can kene wae ngadoa terus nya teu aya istilah putus asa urang ngadoa segera kasulitan urang ngadoa ka Allah can dijabah kene wae kadang-kadang urang anu salah mengartikan karena pitulung ti Allah urang nyata pitulung ka Allah sabenerna pitulung Allah geus datang nah urang salah mengartikan jalma boga keyakinan da ieu tok ibadah Allah pasti bakal nulungan lemburna kabanjiran nepi ka imari ka kalem ngan nyesak suhunan unggul nyongcok mati dina suhunan dina uwung cong anu wae bantuan ti Allah yakin bakal Allah bakal datang mere bantuan bakal menolong da keyakinan jalma kesulitan menta ka Allah bakal ditulung jol wae aya perahu karet petugas Basarnas pahayu kana perahu moal ieu ka duaan Allah jol BPBD pahayu aya kana perahu moal ieu mah keduaan Allah ieu jol helikopter kan ieu patamang tewak ieu oke helikopter moal keduaan Allah ieu mah padahal mah eta Basarnas BPBD helikopter teh kepanjangan tangan Allah keturunan ke mana kan kadang orang salah mengartikan bentuk auto pitulung ti Allah bentuk ijabah ti Allah dan kadang Allah mah masihan ka urang teh naon anu urang dibutuhkeun lain anu urang kadang lain anu urang diharapkeun urang meminta A Allah barena B teu sada urang teh lah aing mah geuning minta ka Allah teh hayang kieu teu dijabah wae padahal awakna sehat anakna saroleh jeung tetangga akur tah kana eta dibutuhkeun urang mah sabenerna mah gitu teu latepan hayang nama hayang pindah pekerjaan tia tukang peuyeum tukang peuyeum jeung unggal poe nya ku Allah salametkeun teu labuh angkotna teh teu digebrus teh geuning jadi kadang urang minta A Allah merena B nu penting di mana ngadua ulah putus asa ulah kena sadi jawab moal aing bakal moal ngadoa deui kieu mah ulahnya tetap cenah mah ngadoa lamun waktu jarari bakal dijabah eta teh dijabahna mah ngan aya ijabah teh anu langsung anu tempo nungke sebagai pahala di surga nu langsung haita keneh dijabah kan urang eueuh perjuangan sabarna namun langsung lamun doa langsung dijabah berobat langsung cager maka urang teu meunang naon tina pahala kesabaran datang berobat langsung cager eueuh pahala kesabaranna itu atau dipaparin kasabaran heula urang aya doa teh anu ditempokeun ayeuna ngadoana tempona engke aya 10 tahun kana dijabah doa teh bisa jadi tas selama 10 tahun urang nunggu pahala kesabaran nunggu di dinya gitu aya kan budak anu laweun budak bangor budakna teh di mana itu cicing ajeng-ajeng ka kali ka guci peupeus tapi ka pot nu indungna amburasut keheul itu teh meunya mun nilih tak kamana tak guci teh sageung aju-ajengan wae doa indung teh ucapan indung teh sebagai doa nya haita teu dijabah ku Allah teh aya geus budak geus aya geus gede sakola jadi insinyur jadi pemborong manehna keur ngaloris ke ngamanoran ayeuna hiji pembangunan aya guci raksasa tilur murad ninih ka manehna geus 10 tahun da ucapan nu baheula eta doa dijabana tempo model kitu tak hati-hati ulah padu ngadoa wae bising dijabarang ke anu urang doa padu gitulah dijabarang ke ku Allah ya, mudah-mudahan urang sadaya tidak tiru sifat ieu heula lah kayaknya jelas gede sifat anjing anu terpuji urang bisa nurutanana amin ya rabbal alamin sanajisna anjing masih boga kena sifat anu layak dituruti daripada urang ngaku jalma suci teu boga sifat terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi